Baca wacana, baca cerita. Si Mini. Dinar miara ucing di imahna. Artinya, Dinar memelihara kucing di rumahnya. Ngaranna si Mini. Dia bernama si Mini. Bulu si Mini warna coklat. Bulu si Mini berwarna coklat. Si Mini unggal poe sok diparaban ku Dinar. Artinya si Mini setiap hari diberi makan oleh Dinar. Karesep si Mini lauk nila. Makanan kesukaan si Mini ikan nila. Si Mini teh awakna lintuh. Si Mini berbadan gemuk. Si Mini sarena di karanjang. Si Mini tidurnya di keranjang. Ku Dinar karanjangna dilamakan. Oleh Dinar keranjangnya diberi kain. Ngarah si Mini teu katiisan supaya si Mini tidak kedinginan. Kecap pananya, kata tanya. Naon, apa, di mana, iraha, kapan, saha, siapa, kunaon, kenapa. Kecapananya nu kahiji, naon. Naon warna bulu ucing Dinar? Artinya, apa warna bulu kucing Dinar? Yo, kira-kira jawabannya apa? Ya, betul, jawabannya warna coklat. Kecapananya nu kadua, di mana? Di mana si Mini sare? Artinya di mana si Mini tidur? Nah, jawabannya betul, di karanjang, di keranjang. Nah, sahabat ceria, diingat lagi ya, di mana itu untuk menanyakan tempat. Kecap pananya nu katilu, iraha, artinya kapan. Iraha si Mini diparaban ku Dinar. Artinya, kapan si Mini diberi makan oleh Dinar? Ya betul, jawabannya unggal poe, artinya setiap hari. Nah, diingatkan lagi, iraha itu untuk menanyakan waktu. Kecap pananya nu kaopat, saha, artinya siapa. Saha ngaran ucing Dinar, artinya siapa nama kucing Dinar? Ya, jawabannya Mini. Diingatkan lagi, saha itu untuk menanyakan orang atau nama. Kecap pananya nu kalima, kunaon, artinya kenapa. Kunaon si Mini sarena dilamakan? Kenapa si Mini tidurnya diberi kain? Ya betul, jawabannya ngarah si Mini teu katiisan supaya Mini tidak kedinginan. Alhamdulillahirrabbilalamin, dina dinten ieu orang sadayana tos diajar bahasa Sunda ngeunaan wacana. Hatur nuhun sahabat ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.